motoran mah gandeng biasa. Ih, yang ngomong-ngomong Mariati can aya kabar atuh geus peuting kieu ge. Resmi teh nya jadi janda. Ilah, ini curhat itu sampai kaburang jeung nyana. Geus teu kuat cenah nyana jeung salakina. Karunya tapi aing, ngadenge curhat nyana mah. Digebugan bae teh ku salakina. Eta sih salakina. Temperatur gitu, ngagebugan pamajikan. I'm so tired. Kok malam minggu kegiatan ya bete amat ya. Kumaha kok, orang nyawa motor yuk. Orang nyewa motor tujuannya udah kemana, Nat? Kayak awewe lah boy. Percuma orang nyawa motor tumbuk tilu. Emang kukur jalan. Yang ulin kayak mah awewe. Emang sebuah channel, Nak? Gawe uplak di dia baik paling jauh ya. Kacucian sih ulin. Siapa tenang duaan. Awewe mah aya di aing. Cuman janda. Dah itu sia di RT hiji sampai RT 14 aing boga channelna. Janda tahunan, janda bulanan, janda mingguan, harian, sampai nu handeup keneh ta 2 jam aing boga. Kok kalak 2 jam. Hanet keneh ta mah sangarana kok. Mariati boy. Beuh eta bodina boy. Mantep jasa boy. Sumpah aing mah eta lamun nyana lempang, goyangana beuh kos kumaha cendol raga gitu tah, bergetar. Ih, pokoknya masih kaditu lah, Nat, bener aing mah. Bener sih kok, bisa dipakai tuh. Ayo terasa mau lambat-lambat langsung hantem. Dasar embek. Ah, iya meureun kabaran. Ya. SMS sorangan. Ah, ngecek bae ah. Kayak mah nyana. Bukan geus resmi. Oi, Nat. Siang ngajakan nyewa motor sana udah disewakeun. Tenang boy, aya nu sok nyawakeun motor mah oleh sieun. Bang Ucrit. Kira telepon atuh, Nat. Kalau sampai orang kapilan ku batur yo. Orang kudu jadi orang pertama ya nu nganjang ka imah nyana. Kela. Teleponnya kurang ya. Halo Bang Ucrit. Di mana? Orang nak nyawa motor yo. Ya udah, orang kalinya. Kumaha, Nat? Bisa tuh. Aman boy, tenang. Boy, siap. Lu sampai di tanggal itu siang ngahegak yo. Orang mulai tisu lah. Ulah lobat di rumah di Manyana. Ai, kita nyawa motor mana duitna? Ih, ngaco sih mah. Atuh balikna benat. Mayarna. Ai, lain deui aja Bang Ucrit mah. Duit motornya nama sia ngaco. Ai sia mah cicing mah kunaon ngalamun kitu. Wah, pikiran geus di Mama Mariati yeuh. Pokoknya lamun si datang ka Imam Mariati, budak kuaing dek dititah meuli barang hakan kuaing sing jauh tak kena mawa motor. Bawa ka itu ya. Itu boy ngalamun memang apaan sih ya? Kok parah. Sadarek deh. Biasa ini hayang sadarek deh. Kudu buru-buru kalau kudu dilakonan tangkelan ini. Kan aing duaan di jeung Mariati ya digecek pokoknya mah nu aing geus hirup ti ayeuna teh. Mantep pokoknya mah lah. Joko tingkir cendol dawet. Aja dipikir malah mumet. Aw. Ah, Mariati. Bang Ucrit, mana motornya yo? Yo motor yo. Yuk ditat. Yo. Boy. Cona kebel amat sih nyangkel motor gitu dong ge. Nah, ya ngarokos biasa batang tahu keneh bae lah. Cangkel birit. Ai, budak ngoran nongkrong bae malam minggu. Udah kemana sih Arun? Geus keren amat. Nyaw tumben sengit jasa deh. Biasa, perlu aing batur aing. Conat ka mana conat? Tumben eueuh. Motor mah karena iya nginjem motor. Dok arulin sia. Ai, atuh kami mah. Gawat. Aboy. Betul aing buru-burunya. Aing keur aya perlu jeung batur aing. Oh, Aboy. Ya ade.
Kok, itu Harun ke mana? Arah nama sih kayak Mama Mariati itu. Waduh, kapi heula atuh urang. Nah, conat ku lambat deh. Naon angker motor doang ge ih, ku heseun Coba sih. iya. Pasar keong. Yo, jelema. Lambat ya. Naon lambat angker motor doang ge. Abang tuh. Ih, Ayo kabeh batur. berangkat. Tapi kehilangan karung. Ayo, Kebut. Lumayan aing yeuh, jeung ngemi-ngemi mah. ih, 4.000. Jadah ieu budak. Iya, gimana? Itu aya Harun di dinya tuh. Iya. Terus jalan boy, ini bocah. Aduh. Ayo parkir. Aduh, gerak maju lah nih. Suka tuh. Cakep budak. Nih, mihalan bae, Bos. Ai, dekat dia ngajak alasanna mah kai mah batur aingnya tadi. Seribu alasan. Sini eleh saingan sesian. Ai, maksudnya naon segala eleh saingan. Ai, sih mengaco. Sia Harun, uling ke janda sesoranganan gitu. Janda sembarangan bae sia. Batur keur bener-bener sebut janda. Ai salah kina sih dikadek sia. Aduh, tenyawan. Aduh, ketinggalin pokok ceritakan kau. Iya, Mama Mariati kan. Aing menang info di grup bahwanya janda. Emang bener, nyana kena aya masalah jeung salakina. Tapi terjadi cerena, aing karek mantas ngobrol jeung nyana. Kumaha sia sih kok mere info teh teu jelas. Alah. Ya, usah kok ngajurumuskeun kami. Coba elik tah di grup, di HP. Bener. Janda bener. Tersalah mah. Yo, aing menang info di grup tuh. Janda. Coba elik dah ya tuh. Di grup sabelah tuh. Mana? Itu Pan Mariati Sabrang udah. Oh, kan. Cier mata sia tah. Parah. Woi. Si orang nyerewa motor ulin ge mah aing. Tuh kan budak, aya sakalina. Ada bukan sia, lobotan, semua aing. Arek koi.